ngeunahkeun coba omonganna gitu, atau ku pagawean atau ku obat. Bu, ya ini anak yang keberapa emang ibu? Ini anak yang kelima. Wah, nggak usah banyak-banyak bu, nggak boleh. Sebab ini Indonesia ini kalau kebanyakan umat nanti miskin. Waduh, bahaya ini. Udah terlalu banyak, Jakarta udah padat. Tangerang juga terlalu padat. Tambah lagi sama anak ibu, lebih padat lagi nanti. Waduh, nah udah gini aja dah. Nih minum aja obat nih, biar keluar. Nanti itu gimana? Udah mati-mati nggak apa-apa dah pokoknya mah. Bere obat supaya paeh. Dokter ngebunuh. Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa tariqil hiki kufasa sawji fil janini guratun. Ikut tetaping dalam dua hubungan utawi hamba. Ingin pasal mayitan namun naima pisah wa janin hal mati. Bijinayatin kalawan sebab jinayah fi hayatiha ing dalam urip ummu au mautiha atawa maut ummi. Wa kadzalim zahara bilan bisalin fil asahi wa kadzalan alaika ikila guro'in zahar lamun lahir ya ba'dul janin bilan pisalin kalawan orang narima bisa fil asahi ing dalam mungguh kaul asah. Wa ila bil hurwal muslim bil janin tadi fala syai'a fihi, maka ora sewiji-wiji iku mawjud ing dalam janin. Al-hayan ad-dawahale urip wa baqiya zamanan bila alamin lan maksia janin zamanan ing zaman bila alamin gang tetap galawan orang nalara summa mata kari-kari mati ya janin fala domana maka ora ketempuhan iku mawujud. Wa imatalan lamun mati ya janin hina kharaja waktu metu ya janin udama alamu atawa langgeng opolarane janin. Wa matalan mati ya janin fadiyatun nafsin maka iku diat nafsin. Walau alqat lan lamun nibakeun ya imra'ah janinaini ing hidungan roro pagurratani maka iku hamba roro. Awadan atawa ing panangan pagurratun maka iku gurroh. Pagurratun maka iku gurroh sawi. Wakan iku kaya ikilah janin lamun utawi daging golal goa bilukang ngucap sapa pirang-pirang dukun beranak suratun khafiyatun iku tetep ing dalem lamun utawi rupa kang samar gila dan ucapaken palapad augulna tawa wajab ya gwadillau baqiya lamun maksiya lamun litas latas sawara maka yakin narima ngarupa ya janin wa hiya abdun aw amatun wa hiya abdun aw amatun.
Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah sabada urang libur saminggu. Urang masih keneh diberi umur ku Gusti Allah. Modal jang nambahan bekal ibadah ka Gusti Allah. Urang gunakeun umur urang memeh urang datang ka ajal dipake ngabakti ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Abeh ketika orang maut orang geus boga sisimpenan. Urang ka Mekah, urang ka nagara Batul, lamun urang mawa bekal rada tenang. Asaya jang ngabunta bantu tanaga. Ieu cacak-cacak di dunia. Komong ke di akhirat mah. Mun urang teu mawa bekal liek dengan eueuh dulur teu aya nu bakal ngabantuan urang babaturan nu selalu bareng jeung urang adalah amal urang bagus kapanggih bagusna goreng kapanggih goreng mementak teureun-eureun ti baheula para rasul, para nabi, para wali, para ulama dakwah ngajak ka umat supaya berbakti ka Gusti Allah abeh engke di akhirat aya dina kasalametan. Sepuguh kafir mah munafik mah musyrik mah sing jarungkel ajero neraka. Atuh urang malah sapira urang menyaritakeun usaha ti jauh we ti dagang oncom, dagang jengkol, toge sakitu rawa dagang teh. Jadi geus jararauh mudag bangsa kafir. Kitu keneh urang kampung makos urang atuh nyaritakeun jabatan paling jago lurah ribut kitu ge. Beak 1 hektar eureun jadi lurah hutang 1 hektar. Geus. Mantap. Kurang memandingan pakai berbakti ke Gusti Allah Subhanahu ta'ala sing harade salatna, puasana, zakatna, hajina. Dia contoh geus loba jasa nu miheulaan urang. Aya anu bapa geus maot, ma geus maot, malah aya anu anak geus maot, incu geus maot. Geus puguh tatangga urang kawauh jeung batur urang mah urang ge nu kuari mang anu maot, bapa anu maot, bi anu maot. Engke maka urang batur mang haji anu maot bakal kagiliran. Sok ngabayang-bayang di jero kuburan ngeunaheun meureun teh di jero kuburan. Nikmat baru di jero kuburan. Anggelan, kasuran, AC. Ya Allah, ya Rabb. Nu kuari kurang dimumulai awak kurang teu meunang panas saeutik make kipas, teu meunang panas saeutik make AC. Engke mah di jero kuburan boro-boro aya AC, boro-boro aya kipas, angin ge angin. Dibayang-bayang ku urang tah di jero kuburan teh seperti kitu. Ya Allah.
nu ngabataran urang salat urang haji urang puasa urang zakat urang amal-amal bagus urang ngabaturan ka urang nu bakal ngabaturan nentrem kitu. Nabila mengurang guari maksiat hatuh batur urang di jerona keur mah urang poek sararempit ai torojol nu ngabaturan nya hideung nya bahu ai ditanya horenganan eta pagawean urang diceknya na kula moal indit-indit deuk bareng bae terus datang ka mahsyar ge geus atuh sia indit kitu moal kula terus bae deuk milu bae jadi isin aing kanyawan ku batur deuk isi deuk henteu cek aya bae deuk milu bae terus sia asa eta nu nyedekeun mbak teh aduh ya Allah aduh aya sih hade tadi dia dengan musonib perek nerangkeun masalah diat patali jeung janin teh widungan cek bahasa Jawa mah cek bahasa Sunda mah ieu adalah rereuneuhan orok nu aya di jero beuteung indungna ngaranna janin sebab teu kadeuleu okos jin teh nu mantak disebut jin katutupan teu kadeuleu aya ge hiji dua nu bisa neuleu gitu keneh janin teu kadeuleu tahayeuna kumaha lamun aya hiji orok janin disebutna salila aya keneh di jero beuteung orok tersebut dianiaya orok tersebut dirusak datang ka paeh orok teh pengrusakan orok teh macem-macem ima nu dirusak teh indungna ku sebab diancam bil qouli ku ucapan hiji awewe reuneuh hiji awewe eta teh diancam ku hiji lalaki diancamna beuh dilak ku omongan pokona diancam dicarekan di badegong sia lamun teu nurut ka aing pokona digantung sia ku aing diracun sia bajeburkeun sia ku aing pokona mah beak dicarekan pan aya awewe mah sensitif awewe mah hayangna di alem bae teu beunang we awewe mah kacarekan saeutik sayur belamun kurang di alam ieu ngeunah amat sayur buatan sa padahal mah teu penting ngeunah geus dijimpret bae nya da apa geus dijimpret bae masyaallah emang ngeunah ka ih lain ngeunah deui sayur asem buatan saha iya tuh buatan saha deui jauh saha ngeunah ini sih sayur asem masyaallah sakitu ge teu dikonengan ka aja abu budak sayur asem lamun dikonengan jadi naon eta tapi nyarang geus dijimpret bae ya Allah ya Rabbi ta'ala pokos gitu hayangna di alam sensitif mun kieu mah buatan sayur emang kunaon gitu emang modal gitu ajung-ajang hilek bae kaburkeun hal bekal lah eta geus teu bareres Masya Allah ini dicarekan awewe teh
ku sebab dicarekan diancam malah sia kulantaran sia sapoe dua poe kadeleuna ku aing tia teh nurut aing mantas di Sukabumi aing kaditu kadeket laut kapanggih jeung aki-aki wah umurna ge geus kolot jasa tem jago teluh dibawa ku aing teluh na ieu sia ku aing teluh sia kajen ku kumaha gitu seuneun awewe mah kitu-kitu teh akhirna ngahanju disingsieunnan kitu datangkannya nahan kasieun teu karasa borosot ngajuru paeh odakna orokna nu pahi orok tah takut sebab indungna diancam dek disiksa dek dianiaya mun teu nurut kemudian dek diteluh jeung sajabana nyana aya kasieun ngageter-geter bakat tingku ngageter ngalahirkeun sorangan anak keluar sorangan ku kitu perasaan sieun anak keluar ieu jadi masalah tah jadi masalah hiji aubil paliat tawaku pagawean dianiaya si awewe teh ditampiling dicabok digebuk wah geus pokona dianiaya anu luar biasa malah penganiayaanna lain sakadar kasukuna betung dianiaya otomatis orok keluar bersot ieu bermasalah tah anu nganiayaan au bitarki atawa diantep si awewe teh ditahan di kamar teh dibere dahar teh dibere nginum teh dibere dahar teh dibere nginum diantep di kamar teh dianiayana melalui pengantepan teh dibere dahar teh dibere nginum sapoe kuat kene dua poe nya nangis kageter-geter katilu poe teu kuat orok keluar ti heula pae ieu ge termasuk penganiayaan atawa make obat si awewe ngahaja dititah nginum obat ku hiji jelema supaya keluar orokna dipaksa supaya diinum otomatis diinum ku si awewe keluarlah orokna paeh iyalah bermasalah eta keur carita jeung batur kuari jeung salaki sarua bae salakina boga pamajikanna keureuno dicuarekan ku salakina bebeakan dicarekan datang ka ngegeter-geter ngajuru atau ngalahirkeun ku sebab dicarekan ku salakina paeh anakna ieu ge salakina bermasalah atawa salakina ai peutingna budak awewe teh pamajikan digalemohan ai beurang ditampiling pan ieu teu kenal ieu nu kos kieu biasana nu nyandung ieu nu kos kieu tah wah ditampiling dianiaya digebuk loba we anu kos kitu teh Waalaikumsalam awewe gimana ya abdi cenah ti dieu ti bojong aya naon dibuka ku nya tiungna asa kudaon ngajendul ieu cenah ditinju ku salaki meureun sia Pajar Norton meureun musuh Muhammad Ali Masya Allah datang ka ngajerendul harejo da segede kieu Masya Allah pohara amat sih mah henteu meureun eta meninju nage make hizib kajen gukum biru sih tamat tah ieu disiksa ku salakina disiksa ditenggeulan datang ka ngajuru ngalahirkeun anakna atas penyiksaan salaki berarti salaki pembunuh
atau aku salakina teu dibere dahar di sel di jero kamar ayo sia ku aing bongan teu nurut sia ka aing sapira dicandung sia teu nurut amat ditundun di jero kamar dibere dahar henteu dibere nginum henteu sapoe dua poe otomatis teu kuat anak keluar atas penganiayaan di sel ku salakina paeh anakna salakina pembunuh atau diberi obat ku salakina supaya dikeluarkan eta anak teh keluar paeh pembunuh berarti eta keur carita jeung batur keur carita jeung salaki kuari jeung dokter sarua pasien datang nggak usah ada insani atau ka nu di posten naon gara Sariasi atau Anissa dan rumah sakit yang lain USG begitu USG waduh ini bayi nyungsep bayi ini posisinya nyungsep ibu ini mah satu kedua ada tambang naik ke atas budak ada tambang ini mah kayak digantung ibu ini mah waduh udah bahaya besar bu nang gimana wah jarang yang selamat yang udah yang begini mah koit semua bu waduh ini harus bagaimana ya nggak tahu saya juga pokoknya yang udah begini mah pada mati ibu udah siap aja dah lah pokoknya anak yang keberapa ini bu ini yang anak yang pertama waduh apalagi yang pertama udah saya nggak tanggung jawab dah pokoknya terus sono pulang dah tadi singsieunan ku dokter ku bidan atuh datang ka imah teh nyana sedih lantaran disingsieunan ku bidan akibatna nyana terus ceri ngegeter-geter iya kan aya efek ka orok ujung-ujungna orok na teu kaurus keluar paeh dokter eta bermasalah ta dokter di akhiratna ting hade eta dokter namun dokter nyingsieunan waduh ibu ini sudah 9 bulan ya kalau seminggu lagi enggak ngelahir udah saya ini menurut medis kesononya biasanya bahaya ini mah harus dikeluarin sekarang nggak boleh keluar sendiri kalau keluar sendiri kecil biayanya bu iya kalau dipaksa ya 12 juta ada yang 18 juta gitu aja bu permasalahannya ini bukan masalah apa-apa masalahnya rumah sakit butuh uang bu sial ta dokter bisa begitu sih dia yang ngebangun saya yang bayarin emang begitu urusannya di akhir zaman mah bu sebab kami ini ngebangun nih joinan belum kebayar masih 5 miliar lagi ya otomatis yang bayar kan yang hamil-hamil goblok ta dokter ngantek gitu doang PBB jakwas gitu mun ditelusuri seperti gitu katololan jeung kagoblogan para dokter geus kajian teh urusannya bisnis iya mah caritana bu ini kalau lambat seminggu udah saya nggak tanggung jawab dah udah pilih dah sama ibu mau selamat apa mau mati pan jadi begini cek pasiennya sekarang mah saya mah nggak apa-apalah mau keluar sendiri atau mau disesar yang penting bayarnya itu 1 juta aja nggak ada dari sononya tuh ini beli pisaunya juga mahal jadi ini mah nggak bisa kalau nggak 12 juta nggak bisa udah sono ke bawah pohon pisang kan juru sendiri dah lu ini juru aduh ya mah dokter orang kampung masalah ya nah ya nyingsiunan seperti itu dokter bermasalah di akhirat kuduna makan kieu begitu hasil USG ibu bejakeun aslina ulah dipermainkeun USG na ulah ya unsur-unsur takhwif tahdid ulah nyingsieunan ulah ibu
ini menurut hasil USG-nya memang ada sedikit masalah, tetapi ibu tenang aja ya. Masalahnya sedikit, posisi bayi ini kurang bagus. Biasanya kan kepala di bawah, ini mah kepala di tengah. Oh, kepala di tengah. Ada kepala yang lain kali. Aduh. Tapi begini Bu, gak usah takut. Ini kan masalahnya urusannya kekuasaan Allah. Jadi tenang aja, saya sebagai dokter ditugaskan secara zohirnya oleh manusia dan saya siap bertanggung jawab karena saya dititipi ilmu. Hakikatnya saya tugas dari Allah, saya bantu Bu, nggak usah bingung-bingung. Adapun agak kelambatan, kita pasrahkan sama Allah. Kalau sudah memang benar-benar tidak memungkinkan keluar, nanti juga saya siap ada obat perangsang dan lain sebagainya. Pokoknya ibu mah harap tenang aja dah. Yang penting ibu selamat, anak selamat, dan bayarnya gratis Bu. Asana pasien numpuk datang ke Gunung Santri. Nginahin, nginahin pasien ge. Oh, kayak promosi pasien budak dari itu bae kabehan. Tak eta ulah sok nyingsieun takhwif wa tahdid bermasalah. Aya nu geus teu seuri-seuri kan bidan teh. Ibu, ya, udah berapa ini anak? Ini anak yang ketujuh. Weh, anak yang ketujuh cukup 2, Bu. Siapa ini yang nyuruh sampai 7 begini? Wah, ini bro ini mah sampai 7. Enggak boleh. Di Indonesia cukup 2 saja, keluarga berencana. Pulang sono. Widih, ibu bidan punya anaknya berapa? Bidan 8. Bidan tolol. Aduh, Masya Allah Karim. Temenang. Menurut agama, cara dukun-dukun para jinu baheula ngarenaheun ngomongna. Neng su, ka dia su neng. Calik-calik di dia neng. Ku diusapan biasana ngalahir mah koski dibantuan ku emak ya, tenang bae tenang, lain neng bae jakabehan ge ngalalahirkeun jasa salamet. Alhamdulillah bari babacaan neng minta ka Allah diurutan geus aya mulus neng, geus eta geus mulaian. Tenang bae neng, kalem ulah boga pikiran ku kumaha, tenang neng na ke kumaha dibantuan ku emak embun-embunan dipangniupkeun neng gitu. Sagala ditiup embun-embunan sagala dukun misalan eta ngaranna ngabebenjokeun abe tenang. Oh tah aya karasa tis atuh aya pasti angin. Nginain madukun terus bari pencetan bari baca neng bacaan minta ka Allah urang Allah orok nagenu Allah atuh nu ngaluarkeun ya Allah mamalangan seukur sebab doang ngabantuan doang. Hayu tunggunaheun ulah boga pikiran ku kumaha ngeunaheun madukun teh eta meunang ku bidan. Tidak boleh madukun tradisional ikut campur tangan pugu eta bidan ge baheula keul kaluarna meunang madukun. Nya teu meunangkeun goblok bin bolon. Iyalah negara teh ya lain hayu dimajukeun mun nya gedek ngamajukeun bangsa jeung negara eta nya boga ilmu eta nya boga pangabisa mantak naon diperbantukeun lain ditutup lain aju kudu bidan bae pedah teu boga SK ti negara ye aya dek ngamajukeun mah ieu asal salamet pancak madukun ge ku bidan kuari sikarari itunya salah. Jak bidan baheula mah dukun baheula mah asal mantos ngalahirkeun nyanda neng nyanda sing ade besi robah ieuna neng make anggel ka dieu ieuna talian neng ulah kena turun ka handap tuh rapi mun lempangna ge neng lalaunan mantos ngalahir mah kuari mah mantos ngalahirkeun ti olahraga bingung euy macak madukun teh teu akur aturan baheula mantap kolot baheula mah beteungna raramping bae sanajan boga anak 12 tanagana gede bae
jeung kadeulna sehat bae geus boga anak 12 masih kene nandur masih kene nyabut kuat keneh bae kuari coba boga anak 3 bae aja kararebi bae geus puguh susu mau gua lalade jasa Pak ampun geus tah lalakur perbantukeun mantakna mun nya ge dek ngabajukeun bangsa eta kan bangsa Indonesia warga Indonesia boga kabisa tuturunan aya babacaan jeung aya carana tidak menghargai medisnya tidak menghargai madukun anu baheula nyana ge keluar hasil madukun tanyakeun coba Pak Harto ge eta keluar nang madukun Ibu Tin jadi presiden eta keluar nang madukun buat teuing SBY ge nang dukun Jokowi segala nang dukun kuntilanak buat deui itu menghargai jana Masya Allah barang ayeuna medis guys kajian dah tapi ulah nyingsieunan haram hukumna takhwif wa tahdid bil gaul haram tenangkeun sebabnya nanti akan seakan-akan dek perang jihad fisabilillah antara hidup dan mati jelema nu galahirkeun teh pikiranna antara hidup dan mati aing hirup salamet paeh sabilillah orok buah hirup buah pae aingna jeung orokna buah hirup aing buah hirup orok buah hirup aing buah hirup bapae orok sabilillah nu mentaknya lamun aya awewe maot ngalahirkeun syahid ieu kan nu mantak teu meunang dianiaya melalui bil qaul ucapan ieu mah ini kemarin kan udah kesini ya udah ini udah lambat 10 hari ya wah lambat lagi 5 hari lagi udah kenapa Bu rumah sakit gak dapat uang ngeunahkeun coba omongan anak gitu atau ku pagawean atau ku obat Bu ya ini anak yang keberapa emang Ibu ini anak yang kelima wah nggak usah banyak-banyak Bu nggak boleh sebab ini Indonesia ini kalau kebanyakan umat nanti miskin. Waduh, bahaya ini. Udah terlalu banyak, Jakarta udah padat. Tangerang juga terlalu padat. Tambah lagi sama anak ibu, lebih padat lagi nanti. Waduh, nah udah gini aja dah. Nih minum aja obat nih, biar keluar. Nanti itu gimana? Udah mati-mati nggak apa-apa dah pokoknya mah. Bere obat supaya paeh. Dokter ngebunuh. Atawa awewe nanu hayang pagi dok pagi siapa nama Sarwiti alamat Cikupa udah berapa bulan ini ibu ngandung udah ada 7 bulan suaminya ikut nggak ada tapi nggak tahu di mana suami saya loh maksudnya nggak tahu di mana emang suami ibu kemana? Suami samperan Bu, dok samperan. Punya suami apa enggak? Saya tadinya jadi Salome. Apa itu Salome? Kalau dokter mau nyempurnain juga nggak apa-apa. Sial deh Salome. Oh, maksudnya apa tuh satu lubang rame-rame? Aduh. Tolong dari Sarwiti. Jadi ini kesini mau apa ya? Mau nyelamatin saya aja ini mah. Saya malu terhadap tetangga. Lagi berbuatnya gak tahu malu sekarang malu. Iya dok, udah saya mau dimatiin aja ini anak. Gak boleh. Aturan medisnya gak boleh kecuali bayarnya mahal. Di Jakarta kan aya dokter mal dibejakeun kekurangan dokterna anu sok ngaluarkeun eta. Bangsa WTS kerjasama jeung pemerintah aya pas satu ketika pan pernah diadili tapi disalametkeun dokter tersebut salamet padahal kan dina aturan undang-undangna mah tetep bae kudu dihukum sebab pembunuh tetapi karena kerjasama ya masalah eta kan rame sekian tahun ka tukang dokterna hirup keneh kuari ge nya nama namun aya WTS, namun aya wanita penghibur malam tah ramil eta kadi.
geus disadiakeun ku pemerintah segala rupana pinarakaeun teh geus supaya ulah nanggung ka isin geus nya akhirnya dokter tersebut diadili tapi tetap salamet nu hiji deui eta mah kan Kristen dokterna nu hiji mah dokterna Islam sanggeus tanya ngaluar-ngaluarkeun mungkin geus puluhan atau ratusan kabelah dieuna ngadengikeun pengajian si dokter teh cerik akhirna nyana merapat ka kiai terus ngobrol tobat tidinya eureun tina aktivitas dokter kandungan geus eureun banyak namun geus sebab teu sepi-sepi tina urusan penganiayaan terhadap bayi minimal eta nyingsieunan kabelah dituna atuh ngaluarkeun aya faktor kesengajaan dan lain sebagainya akhirna nyana tobat kuari ge hirup keneh geus teu maelu geus nyana mah kuari ibadah 2 dokter ngaranna ge tertera geus eta mah carita doang. Nah ieu mah lamun dawuh bidan ge kesulitan lantaran kuari mah geus ka bidan. Dokter ge kesulitan masyarakat teh geus kadong percaya urusan medis tetapi tata carana kudu ngangeunahkeun lah bidan jeung dokter. Ieu aya masalahna di dieu. Seorang wanita merdekatur muslimah otomatis janin nage nuturkeun indungna berarti merdekatur muslim. Ketika janin tersebut dirusak dengan jinayat indungna nu dirusak imma disingsieunan sehingga merojol keluar wa imma dicabok dianiaya dipopoan keluar atau diantep ditante dibere dahar teh dibere nginum atau melalui obat paeh keluarna orok ieu nu nganiaya fi diatil janin gurroh nyana wajib kudu bayar. Cikangjeng Nabi udia fil janin bi gurrati abdin aw amati. Masya Allah karimah. Inin pasala maitan bi jinayatin lamun kaluarna siwa orok dalam keadaan paeh dengan bijinayatin ala ummihi indung nama hirup orok nu paeh ieu penganiaya baik orang lain maupun suami ataupun dokter kudu bayarnya mun dilaksanakeun di dunia salametnya di akhirat mun di dunia teu dilaksanakeun dihareupeun Gusti Allah engke nyana bakal di sidang terakhir. Ye sing hade, masya Allah ngeri jasa di akhir zaman ayeuna. Aduh ampun, urusan janin. Perzinahan lain bae di negeri-negeri kafir di Amerika, di Inggris, di Belanda, Jerman, Prancis lain. Di Indonesia nu mayoritas Islam. Urang lamun ningali penelitian medis anak sekolah Yogyakarta 60% sudah tidak gadis lagi. Eta pada tahun 2000. Ketika diteliti pada tahun 2010 anyar keneh 70% sudah tidak gadis lagi. Mulai di SMP, SMA sampai kuliah. Orang yang serikeun Yogyakarta, yang serikeun lantaran eta teh daerah pelajar istimewa Yogyakarta teh. Nu ti mana mendi datang ka dinya rek naon gitu ngaranna merauk pendidikan sebab di ditulah anu dianggap
komplit mimiti PAUD TK datang ke SD datang ke universitas milih nek jurusan naon bae Yogyakarta ieu DIE istimewa luain lalaga tapi ternyata pergaulannya nggak seperti kos gitu seri kabeh barang diteliti di Tangerang orang 70% wih di pada baik Masya Allah dikira orang mengkonon mengkonon sarua hasil penelitian Tangerang ge sarua bae jadi sih gak ada kan nu sakolana urang Pasar Kemis urang Gelam diliwat Cilongok Bajan teh nama terus Gembor Doyo belah ditu Sepatan mau belah ditu na Cikupa terus belah Raja belah ditu na Curug kaditu belah dieuna teu terus ka ditu na Cipondoh Gondong ka belah dieuna teu terus Cengkareng Kalideres eta kan teu jauh ti urang dinya drek teliti baca ku urang di media 70% sudah tidak gadis lagi Masya Allah kuari mah lamun boga anak sekolah SMA balik sekolah neng kade neng cek bapana kade naon bah kade ka jero kamar kade coba buka celana sia coba buka duduk naon bah henteu aing neule coba neule rapet keneh teh sia bobogan sia ih abah sih naon sih henteu aing mah deuk neule deuk colok heula ku aing ya Gusti Allah mah ndek kumaha teu kituna coba ayeuna lantaran pergaulan geus bebas jana jeung babaturana geus buguh boncengan balik sekolah aju lamun belajar bersama teh naon ngaranna belajar bersama teh sapeuting belajar bersama naon ngaranna aing mah dasar teu sarakola sia mah aing ada dengekeun dalena naon tah les belajar kelompok dan lain sebagainya balik jam 1 balik jam 2 emang belajar encan camping ka ditu 3 poe 5 poe boh emang kumaha gitu cocodot jeung cocodot Masya Allah karim nah iyalah encan jeung guruna deui emang guruna santri pan lain sarua aja guruna ge jurig aya nu kaluar budak sakola teh pan bebeja ka kula pindah cenah kiai sakola naon ganggu ku guruna bae cenah bisa kitu guruna aya ngeun jasong hampir-hampiran bae kamari geus tumpakan cenah ku guruna ya Allah pindah emang aing teh nyaho aing nyaho sebab laporan kabeh ka aing jelema setan jurig laporan nyaho jasa aduh ya Allah aya nu kieu guruna teh guru nu mana kieu ge wau kan atuh lain wau deui tah mah heuh eta Masya Allah jak kopehna mah mancrit teh dah tu kopeh tinggal kopeh eta kos kitu Allah geus teu bareres ieu carita seputar pergaulan bebas nu mantap lamun menurut penelitian medis seperti eta wajar komo di luar eta keur carita pendidikan kuari eta si mbak antar kontrakan waduh tamang geus hese nyaritakeunana pokona bae geus aduh antar kontrakan aduh Masya Allah mun dicaritakeun manya baroga salaki pan geus puguh nurangda nu gadis ge atuh geus kos kitu hese nyaritakeunana sangkilang deket ge jeung kolotnya na aya kasieun maling-maling komo ieu mah ti Jawa Tengah ti Jawa Timur ti seberang datang ka dieu Masya Allah karim jauh ti indung jauh ti bapa pendidikan agama eueuh kebutuhan loba jasa birahi naik atuh da kumaha deui aduh ya Allah ya Rabb aya anu saya mazal dibayarin kontrakan aja sakena teh udah badan saya gratis ambo budak bobogaan apem di ojol jeung kontrakan kau mau dek balik mata bangsa dek puasa dek lebaran gitu
Ya Allah ya Rabbi. Waalaikumsalam. Dari mana Mbak? Saya aslinya Seberang. Ini tinggal di mana saya ngontrak di mana di Anu. Mau pulang Mbak. Saya mau pulang atau enggaknya mau nggak jadi masalah. Tapi ini saya harus bayar kontrakan. 6 bulan belum dibayar. Tolong cariin Pak Kiai siapa yang mau sama saya. Yang penting saya mau bayarin kontrakan aja lah. Maksudnya gimana? Ya memang nggak paham saya Kiai itu. Sial nanya deh ke aing. Aing paham sebenarnya mah. Aduh ya Allah ya Rabbi. Rombongan nu kos itu teh loba rombongan. Tahilah jadi lain lalagaan perzinahan. Gusti Allah. Eta satu sisi perzinahan anak, sisi lain ieu nu hamil teu meunang disingsieunan, teu meunang dirusak hahamilanana baik disingsieunan ku ucap sehingga keluar anak maupun ku pagawean, dianiaya, digebuk, disiksa sehingga keluar atau ditahan teu dibere dahar teu dibere nginum sehingga orokna keluar atau melalui obat sehingga orokna keluar dalam keadaan paeh ieu tanggung jawab di dunia na kudu bayar mun di dunia henteu bayar di akhirat mentak lain lalagaan geus sababaraha bidan ahli kandungan dokter ahli kandungan lain lalagaan lillahi ta'ala ya nyana datang ka kula kabelah dieuna dibere nu salakina boga panyakitna hese di obatan seorang bidan kaliber nu tadina boga kalakuan seperti kitu jatuhna ku ari ka salakina teu bisa diobatan panyakitna aneh aya anu menimpa ka dirina sorangan aya nu dibere puyeng bae kakolotnakeun teh teu puguh rarasaan lain hiji lain dua bidan nu datang ka kaula seperti kitu kaayaanana nu salakina anu dirina boga panyakit nu sulit ditangani aya anu puyeng teu puguh rarasaan pokona mah ku kalakuannya nata tadina menganiaya batur engke ge bakal balik penganiayaan tersebut ka dirina sorangan. Nah ieu kakarak urusan di dunia anu langsung ti Gusti Allah tetapi tetep bae mun can dilaksanakeun aturan syariatna engke di akhirat bakal diselesaikeun. Naon hartina di dunia nyana kuari boga mobil mewah boga imah gedung boga tanah hektaran kubatur atau dihormati karena aya kitu derajatna tetapi hasil menang nyingsieun dan hasil menang nipu hasil menang kos kitu dibalik derajatnya na secara mata zahir ternyata orang aya kahinaan nu bakal katembong ke di hareupeun Allah Subhanahu wa taala. Ketika disidang ke, wih itu mah bidan onah. Aya bidan onah ngaranna. Aya dukun onah ieu mah bidan. Disidangnya na olah itu kuari nu baheula hebat jasa eta bidan teh. Olah disna nya bakal ka neraka. Barang dideuleu orenganan nyingsieun batur, penganiaya batur dan lain sebagainya terhadap bayi. Nah, ulah asal duit bae kuari yang meuli mobil, meuli imah, meuli tanah, tetapi kalakuannya na awas di akhirat. Masya Allah. Karena di Indonesia malain negara Islam aman-aman bae, tapi engke di akhirat. Filjanin guratun dina urusan diat orok nu aya di jero beuteung wajib kudu mayar guro seorang abid atawa hamba inin pasolamaitan lamun keluar si janin si orok dalam kayan pae bijinayatin ku sebab penganiayaan pihayatiha dina hirup indungna au mautiha atawa indungna ge pae sarua
sebab dicak-cak di dalak dan anak teu kuat paeh nya anak napae nya indung napae akibat disingsionan ieu ge bermasalah dua berarti atau disiksa paeh makna anakna atau diantep teu dibere dahar indungna paeh anakna ge paeh atau ku obat indungna mabok obat anakna ge mabok obat paeh sarua bermasalah. Wa kaza in zuhara bilan pisolin pil asohi kitu kene sarua bae dina pada wajib kudu bayar gurohna yakni seorang hamba ketika orok kaluar ngan kaluarna sebahagian doang bilan pisolin encan pisah orok kakara kaluar doang sabeheung doang geus kanyahoan orok teh paeh akibat tina penganiayaan seorang akibat tina penganiayaan suami akibat penganiayaan dokter akibat penganiayaan tersebut encan kaluar kabeh kakarak sapotong doang geus nyatakeun paeh il asoh ieu ge sarua bae tanggung jawab wa ila fala lamun memang pasana si jelema teh teu masum indal jinayah andai kata orok anu dianiayana indungna kafir harobiyah lain masum ieu mah kafir dianiaya melalui penganiayaan nu tadi paeh anakna salah saya api teu wajib naon teu kakuduan kukuba jadi iman nu berbahaya ge ngarusak orok nu indungna muslimah hurriyah merdeka tur muslim ai kitu mah kaluar timbul ti kafir harobi teu masalah hayan wa baqiya zamanan bila alamin hayan wallahu a'lam billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'a wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun wallahu a'lam bimmuradih iman neruskeun nu kamari bahwa urang hirup salila di dunia teh wajib diparentah amar ma'ruf nahi munkar kita berjuang ulah eureun-eureun marentah kahadean ngalarang kamunkaran ulah eureun-eureun terus bae masyaallah tapi ukur ku kemampuan urang sebab urang eta alat Allah urang mun nyarita alat wasitoh alat manusia Allah endek ngaluruskeun jelema nyokot alat Rasul Allah endek ngabangkawarahkeun jelema nyokot alat Abu Jahal Allah endek ngalempengkeun bangsa Indonesia merdeka nyokot Bung Karno Allah endek ngabebeskeun Indonesia menjadi negara terkorup di dunia cokot Soeharto datang ke SBY datang ke kuari wallahu alam kadituna urang teh geus termasuk terkorup terbesar di Indonesia alhamdulillahirabbil goblok alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi berarti telah pulang
itu bisa dipimpingan negara orang Amerika ge gede padahalnya nu nyokotan manfaat Indonesia Inggris gede Arab gede atina gede ku bodoh-bodoh teuing bangsa Indonesia uyah aya di Indonesia minyak aya di Indonesia logam aya di Indonesia emas perak besi aya di Indonesia kayu aya di Indonesia lauk wah lautan luar biasa makmur aya di Indonesia wah timah aya di Indonesia tapi kunaon atuh teu becus ngelola ieu cek orang luar negeri ulah bicara orang luar negeri kecarita orang negeri kunaon atuh uyah dibawa ke Jepang dikelola ku Jepang balik deui ka dieu dibawa ku Belanda dikelola ku Belanda balik deui ka Indonesia urang selamana hanya jadi konsumen besi dikelola lah ku orang Amerika ku orang Jepang balik deui ka orang jadi konsumen kayu kitu kene minyak kitu kene dan lain sebagainya selamana Malaysia geus bisa nyieun mobil Jepang mah geus puguh Cina anu eueuh dongeng nyieun mobil hanya nyieun mainan anak-anak kuari mobil motor kendaraan geus loba buatan Cina padahal kapinteran bangsa Indonesia leuwih awal munculna tapi eueuh mobil buatan di Indonesia hanya rakitan-rakitan paling kijang ge diakukeun urang Indonesia padahal mah lain buatan Indonesia rakitan Indonesia mana motor buatan Indonesia eueuh padahal kamari ieu urang rangkas Bitung geus bisa nyieun motor tina awi ngan begitu dek dilumpangkeun membreyak di Denden di Jogja aya di Jogja tina awi motor Masya Allah ngan dipajang doang mesin ada kumanyan mesin atuh dek pakai balap kumah acak-acakan atuh aya tapi di museumkeun motor buatan orang Rangkas Bitung tah tina awi tina kayu sarua bae mobilan dan lain sebagainya tapi ieu lain lalagaan Indonesia teh bisa mun nyieun kendaraan tapi geuningan. Nah, ieu mah keur carita makin jauh, makin lila, makin jero hutang bangsa Indonesia. Per kepala geus sabaraha. Kakarak lahir doang geus boga hutang statusna. Encan ngadahar uyah-uyah acan, borosot geus aya catetanana sebab jana geus jadi bangsa Indonesia hutang berarti. Coba ngeri jasa ieu urang lamun urang berpikir ke arah eta dek datang ka iraha atuh bangsa Indonesia maju atawa lepas dari belenggu hutang wallahu alam. Nah kudu diperjuangkeun amar ma'ruf nahi munkar berangkat toel coba tokoh mana ieu nu bisa dita lamun ditoel atuh urang ngeringkuk urang mal bisa maju atuh urang dakwah urang stop kekuatanana urang can kuat sebab alat-alat eta diukur ke kekuatanana urang dek mantek kayu ieu pahatna mantek awi ieu pahatna dek mantek besi ieu pahatna ragaji ge ragaji kayu mah ieu ragaji awi mah ieu ragaji besi mah ieu jadi alat eta disesuaikeun nah Allah teh dek nyeun kamahmuran, kalurusan, kajujuran pasti Allah ngadatangkeun alat seorang manusia anu super jang ngabentangkeun tentang hukum jeung amar ma'ruf nahi munkar encan aya ku ari teh Allah bae can menghendaki sebab alat teh can aya kakarak boga Gus Dur doang Gus Dur teh alat anu canggih kakarak ngabor doang geus dipileukeun ka alat enggeus bae ku ari wassalam beres Gus Dur lumayan sabaraha departemen nukunyana di beresan bentuk dakwah teh kos kitu departemen sosial awakeun departemen penerangan awakeun sebab ieu adalah icu biangna di dieu teh eta sarang korupsi eta dakwah ngaranna kuari lamun deuk dakwah tah mui tah depag tah eta tah korupsi luar biasa di dinya teh jeung sajabana bae tah lamun bisa cara gosor bubarkeun eta dakwah ngaranna kos kitu deuk kaleugitkeun korupsi teh sarangna eta ngaranna bentuk dakwah mun hayang nyaho di mana letak dakwahna tah polosia teu datang ka dinya kos kitu tah bentuk dakwah teu kuateun Gus Dur ge kakarek ge pake siet kolepa teu kuat
ganti kuari. Oh berarti nu kuari mah lain alat jangan luruskeun. Sengaja Allah nyieun alat-alat dimulai presiden, menteri, datang ka kitu di MPR, DPR, datang ka gubernur, datang ka itu bupati, datang ke camat, datang ke lurah, bentukna kos kieu kahayang Allah. Kahayang Allah, urang dititah ngadakwahannya na teu kuat sebab ukuran dakwahna ukuran alat. Kanjeng Nabi geus ngajelaskeun man ra'a munkaron, man ra'a minkum munkaron fastata'a yughayyiruhu fal yughayyirhu biadi. Lamun ningali munkarat, kemudian orang mampu make kekuatan tangan, sok melalui leungeun. Sekup nasional, sekup internasional, sekup internasional Osama bin Laden, sekup internasional itu Saddam Hussein, sekup internasional gitu Muammar Gaddafi. Dijore-jore di Indonesia Muammar Gaddafi, urang terbawa ku media teu nyaho latar belakang nu dihitung teh kagorengan jeung kekayaanana berlimpah sehingga teu nyahoeun perjuangan moal dibom ku Amerika lamun jelema teu lurus otak pasang. Urang kuari maca media di Kompas, media di Merdeka, televisi, oh bangka warah Muammar Gaddafi. Greget urang kabawa ku pemikiran Amerika tas ya. Padahal mah mun ditanya orang mana sih, orang ketos. Urang ketos geus kabawa teh nyahoeun moal dibom atuh. Lamun saluyu jeung Amerika moal dibom. Saddam Hussein perjuanganana emang kumaha? Kuari tinggal hiji deui boga najed leutik. Tinggal hiji deui kuari, arah ka mana bae. Oh, geus ditingker ku Amerika. Sebab nyanalah anu keur dakwah sabilillah, nu keur dakwah ngembangkeun agama, nu keur dakwah dek ngahancurkeun munkarat-munkarat. Amerika tidak senang. Siapapun tetap bunuh. Tetap bunuh. Gus Dur teh dibunuhna lain ku sasaha, ku Amerika melalui tangan Amin Rais. Gitu cara ngabunuhna. Karir teh dibunuh. Teh di Indonesia lamun teu akur jeung Amerika, eureunan SBY. Eureunan ieu datang ka 2 periode akur jeung kahayang Amerika. Bobol anu bagi 2 jeung aing. Bobol anu bagi 2 jeung aing. Dan mantep kuari teh dek ganti kuari. Amerika geus siap-siap. Suryani pulang ka ditu, kudu jadi presiden pengganti SBY. Sehingga ada teh Suryani. Lamun nyaja jadi buang kawarah bangsa Indonesia. Awewe kudu dijadikan presiden mah. Otak mah lain didengkul deh, dicinggir tah mah. Dicinggir tah mah. Tuh ayahna jeung presidenna. Anu nyahoeun ka pondok pesantren Kadanen cara gitu Bung Karno mah. Babarengan jeung Kiai Tapa masak jeung Kiai nyahoeun kana karakter bangsa Indonesia nu handap. Kuari mah boro-boro presiden, bupati bae geus teu nyahoeun ka handap. Kumaha kaayaan di handap, kumaha teu pernah gaul jeung handap, gaul teh jeung proyek. Teu nyaho fakir miskin teh ngap-ngapan, teu nyaho yatim piatu ngap-ngapan, teu nyaho nini ngap-ngapan. Teu nyaho jelema anu teu kabagian pagawean. Balik ka ditu imah teu laku di ditu dek gawe naon, otakna teu datang ka gol. Mana ieu calon teh calon mana? Tah gitulah. Ieu hartina ieu naon? Munkarat berarti tah. Ulah didukung berarti munkarat. Kudu kumaha tuh urang? Mampu henteu ngilangkeun munkarat? Teu mampu. Turun urang ngomong. Sebab lamun urang ngaleungitkeun munkarat eta bae hiji urang diborgol ulah tuh ngomong bae ngomong ge bahaya ku hate bae geus ieu mah adapun iman ieu mah fa ilam yasati babiqol babilisani mun teu mampu make tangan besi babilisani ku ngomong supaya pahameun masyarakat ieu bener ieu salah ieu bener ieu salah ulah atuh eta masalah ulah didukung supaya kos kitu tah fa ilam yastati babiqol bi mun teu mampu hate bae mandak kula tadi geus ngamimit kiai mah ustad maning cicing bae ku hate bae inkar ku hate ngadoakeun mudah-mudahan aya pemimpin nu bener ulah mimilu lantaran teu wauh jeung masyarakat kuari calon-calonna saha komo presiden mah lamun kamari urang ngadongengkeun presiden Bung Karno mah babarengan jeung santri masak babarengan jeung kiai di Bandung sabandung wauh kabeh keur nyana di ITB di Tangerang jeung Kiai Tangerang warauh kabeh aju ngobrol babarengan di sawah tah eta calon pamimpin menyahueun ka hayang masyarakat
kuari mana calon kos gitu. Nah iya hese berarti eta teh mun karat berarti dibawa ku leungeunnya mun karat. Atuh kurang kudu dipicet, urang teu mampu ngomong, urang teu mampu. Hate bae geus sabodo nyangakeun ka Gusti Allah, berarti lemah jasa urang teh. Boro-boro dakwah nek sekup internasional, cacakan nasional geus hese, boro-boro nasional gede jasa meureunanan kendalana, cacakan sadesa bae geus hese jasa. Berarti sulit ya kuari urang, dakwah teh sulit. Gitu mah dakwah sakadar haram minuman, haram zina, taman teu bertindak. Kakaraku ngomong doang, coba bertindak. Ketika aya anu mabok, kebenaran nu mabokna lurah, kebenaran nu mabokna teh polisi, kebenaran nu mabokna teh nu sugih. Hayo kurang, seret, ieu sia haram sia ieu. Bawa ka polisi. Daripada nu dibawa, nu mawana ngajungkal ti heula. Hayo coba. Boro-boro naon sakelas FPI Front Pembela Islam pimpinan Habib Rizik geus mengalami kendala luar biasa, geus loba kesulitan, geus hese jasa eta sakitu ge sakitu can sakumaha lantaran loba nunumpangan lamun murni mah sarua bae kitu ge tetep bae geus ngaringkuk Habib Rizik can sakumaha geus ngaringkuk lamun bebeneran atuh pae tak iya dakwah berarti gesulit jasa. Ieu keur nyaritakeun ayat sulitna dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf babari nahi munkarna. Cok urang lamun aya jelema keur main gaple, shit. Eta main gaple mah tilok kitu ja. Tilok. Nah. Goblok jasa main gaple. Oh, berarti cenah kiai ge osok. Nah lo goblok. Nulis iyain teh kos gitu tah kurang kuari bawa ka imah ulah geus ka pengadilan polisi mah ka pengadilan negeri mah jahara teh bawa ka imah bae kurang didawahan Pak atau tukang beca ieu waduh ulah sok main-main ieu teh haram ieu judi kos kieu teh maraka ieu teh kurang didawahan tuh maningan boga duit mah pake ka pamajikan, bungakeun pamajikan, beli beas, beli lalau najing daripada pakai judi kos. Paling ngejak tukang beca teh, ieu naon ye? Ieu naon ye? Kiai ieu naon ye? Sadal beca kan? Ya di kahulu kiai kan ye. Ieu kahulu kiai ulah loba omong kiai, sia-sia aing bae. Kiai mah kiai bae deuk ka sorga malos. Rombongan kiai ka sorga, kami rombongan tukang beca, rombongan lurah, rombongan polisi nusuk mararabok, kami guys, bagi dua guys, daripada nyana nurut endahan babagi surga jeung neraka. Eta ge sakitu deres kene. Coba ulah kadawah kiai lamun encan wani ngangelehkeun kula. Lamun aing geus ngaringkuk di hareupeun kiai kakara, hayo gelut. Pan eta kiai gelut salah teu gelut salah. Gelut salah teh gelut aing eleh mah moal kiai mah wadongengna kiai eleh. Oh wah emang kumaha gitu. Ya teh emang kumaha. Sapira tukang beca. Hiji kelemahan tukang beca teh begitu urang set ditangkep punya langketek. Ijurus pamungkas. Terus bae kurang langketek. Sia. Ayo. Urang ditikam ayeus sia moal kuat teh di langketek mah. Balepak karak. Sia. Maleleh kiai mah kan sedangkan ieu geus make hizib je emang kumaha gitu ulah lalawora memeh jadi kiai teh wiridan heula weh komo urang Cisoka mah jadi kiai henteu gelut bae pan masyaallah lain jang jawara boga permainan teh jang besi aya Belanda asup deui ka Indonesia sakitu doang mentek kiai wariri dan sogoro hizib segala naon atuh kiai mah ngajotos teh teu kudu jeung jelem teu kudu dihareupeun ukuran 1 kilometer si anu dijotos di dia dek atuh ujianana meunang atuh ai kenapa can puguh hiji. Nah, iya cerita dakwah sulit luar biasa. Nah, kuari tetep aja ditita sekemampuan orang. Geus hese lah nyaritakeun korupsi mah hese tasa.
dakwah ngadakwahan supaya eureun korupsi hese jasa lantaran geus kabeh teh mah korupsi mah kuari eta nu mabok hese ngan saukur ngomong bae muludan rajaban pengajian nu zina hese terus kabladirna hese jasa hese nah iyalah mun bisa kulengan teu bisa ternyata kabehan teu bisa di Indonesia kulisan ge geus eueuh jang di negara kuari kamari aya hiji-hijina Gusdur kuari geus diampihan ku Gusti Allah kuari mah geus eueuh nu nyentil hiji-hiji acan atuh pabi kolbi ge geus hampir eueuh teu bisa cara make kolbina ternyata horeng geus pareum amar ma'ruf nahi munkar nahi tetep urang dititah hudangkeun deui semangat amar ma'ruf nahi munkar hudangkeun deui gairah amar ma'ruf nahi munkar terus itah kahadean larang kagorengan teu bisa make leungeun ngomong we heulanan datang ka iraha ye turun ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum he jelema nu ariman netepi aranjeun ka diri anjeun jaga diri maneh raksa diri maneh benerkeun diri sorangan la yadurrukum man dhalla idza tadaitum moal ngabahayakeun ka aranjeun kabeh jelema anu sasar di mana anjeun geus boga pituduh terus bae amar ma'ruf nahi munkar mantak cek Kangjeng Nabi itamiru bil ma'ruf wa tanahu 'anil munkar jera parentah ku maneh kabeh bil ma'ruf kahadean wa tanahu larang ku maneh kabeh tina munkar munkarat larang datang ka mana hatta idza ra'aita suhan mopo datang ka di mana-mana koret dihayukeun panyakit koret mah baroga kabeh ngan aya anu dilawan aya anu dihayukeun di mana-mana koret geus dihayukeun ciri koret dihayukeun geus teu daek ngazakat tah di mana jelema geus teu daek ngazakat berarti ieu amar ma'ruf geus rada kudu di geus teu kuat berarti kuari sabaraha nu sugih di Tangerang Kabupaten Tangerang Sakabupaten Tangerang beheulanan sabaraha nu sugih ulah sa Kabupaten Tangerang sakecamatan Pasar Kemis anu nileina geus nyesop zakat mun pare geus aya 1 ton lamun ayeuna kitu dagang geus boga 100 grameun ta eta teh sabaraha di Kecamatan Pasar Kemis apa aya nu ngaluarkeun zakat atau sabaraha persen nu ngazakat dina ngazakatna ge hartana teh aya meureun 10 miliarna tapi nu dikaluarkeun paring ge 1 juta 2 juta 10 juta teu sesuai ieu sukun muto geus didinya geus eueuh harepan dakwah maka jeung kumaha ge kos kitu tapi dakwah mah dakwah pengen dikurangi sebab geus eueuh nanaonan teu dakwah pejabat sabaraha nu kaya tapi aya kadenge ngazakat eueuh bupati aya pernah ngadengekeun ngazakat henteu kaya perusahaanna loba anakna luar biasa kadenge ngazakat teu pernah saeutik-eutik acan ngadenge ngazakat berarti geus teu kuat ya urang dakwah ya geus teu kuat wakilna atuh wakilna ge sugih kadenge ngazakat henteu pernah kadenge eta cenah merean lain zakat sogok teh mah nu kos kitu mal kebal nyogok deui bakal sing hade bujur ustad kasogok sing hade sakedeung deui bakal kararimbul si hade siap bujur besi kasogok ancul-anculan sia. Nah, zakat ieu mah keur carita. Sabaraha pengusaha di Kabupaten Tangerang mun kukula dihitungan janyaranaho. Nyaho kula mah insyaallah ngan moal dibejakeun ngaran-ngaranna. Oh, loba jasa, kelas. Komo di Pandeglang mah lain bae kelas nasional, kelas internasional. Lobaan di Pandeglang batan di Tangerang. Di Pandeglang nu di luar negeri bae nu nyieun perusahaan di Amerika di Pandeglang teh aya 10. Urang Tangerang mah eueuh hiji-hiji acan. Pandeglang nu boga perusahaan di Amerika aya 10. Nu boga perusahaan di Australia aya 5. Urang Pandeglang, Masya Allah. Tapi kadenge ngazakat henteu. Urang Tangerang mah eueuh nu di luar negeri eueuh. Paling ge lain di Singapura di Singaparna paling. Aya nu Singaparna mah ge lain usahanya nama kabawa ku pamajikan we ka ditu. Tangerang mah ngan saukur kukulibekan di dieu bae, kukulibekan geus hese ka Lampung, bae jualan monyet. Tangerang eta. Aduh, Masya Allah.
dumadak pelopor-pelopor lobana di Pandeglang. Iya, urang keur carita misahkeun Banten, pelopor napan Eki, tatupan urang Pandeglang sarua bae. Hayang misah Banten teh permatang supaya hayang jadi provinsi mandiri. Eta teh apaan? Wah, luar biasa. Peloporna tetep bae urang Pandeglang. Urang Tangerang mah henteu. Nah iya, tapi Tangerang boga sejarah sebab Tangerang mah Tikoro, cak almarhum Kiai Ahmad mah. Tikoro, ai Tikoro mah kabeh ge kudu melalui Tangerang bae. Asa ulah kapelag bae teh Tikoro tah. Masyaallah. Daya suhun moto nomor kedua hawan mutbah hawa anu dituturkeun dianutin aya hawa maka kabeh ge boga ngan aya anu diperangan aya anu dituturkeun kuari ngahayukeun hawa hampir kabeh. Nomor katilu dunian mosaratan dunia anu dipilih nu diheulakeun anu diutamakeun akhirat dikatukangkeun. Pembangunan dunia mah terus bae pembangunan akhirat mah henteu mental dunia mah terus bae mental akhirat mah terteu eueuh. Hanya sebagian kecil anu ngabangun mental jang akhirat hanya pondok pesantren. Di luar pondok pesantren mah geus hampir eueuh pembangunan mental jang ka akhirat. Nah ku ayana sakitu ieu geus menciut berarti mengkerucut amar ma'ruf nahi munkar. Terakhir ijabu kulli dzira'in bira'yih ngagungkeun nganehkeun ngaujubkeun setiap jelema nu boga pendapat jelema nu boga kitu pemikir dengan pemikiran sorangan tanpa disurtir, tanpa dipilter, tanpa dimusyawarahkeun. Asa aing bae pinter, asa aing bae hebat, asa aing bae sagala rupa ge insinyur, asa aing bae dokter andas, asa aing bae kiai ge asa aing bae tanpa dimusyawarahkeun asal geus kos kitu geus dakwah teh geus moal kuat kajen kukumaha ge. Nah ieu geus aya kabeh palaika nafsaka di mana-mana nafsu non koret geus dituturkeun hartina nuturkeun koret teh ngazakat teh sosial. Nomor kedua nuturkeun hawa nafsu terus bae ancul-anculan. Nomor katilu nuturkeun dunia ngaheulakeun dunia mandirikeun akhirat. Nomor kaopatna ngahebatkeun diri ngaistimewakeun diri tanpa aya konfirmasi jeung batur. Nah ieu mah dakwah geus datang ka dinya dirampingkeun falaika nafsaka kuari mah maningan bebener diri baik kuari geus maning masing-masing orang mengaji ka masjid ka imah ngaji ka masjid ka imah. Kok bisa gitu cenah kiai? Coba dakwahan, coba dakwahan ahli partai, coba dakwahan tek ceuli datang ka rikes ceuli datang ka nyengkleh ceuli moal bisa didakwah. Mal bisa didakwahan bener moal pasti itu bener baik. Kuari ayeuna calon pilgub, calon pilkada, calon cok urang dakwahan moal bisa. Calon presiden dakwahan moal ana moal bisa, moal aya mangpaatna. Atuh maningan diri urang bae ulah kabawa caah ka ditu supaya urang beres sebab moal aya nu bisa didakwahan. Dirampingkeun ku urang geus turunlah ayat ieu cerik Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika turun ayat ieu. Lantaran berarti geus sulit jasa jaga di akhir zaman ketika manusia geus ngamalkeun ayat ieu berarti dakwah geus eueuh harpat. Cerik Sayyidina Abu Bakar Siddiq cerik. Ditaranya ku sahabat kunaon Sayyidina Abu Bakar cerik. Jelema pasti bakal ngaramalkeun ayat ieu di akhir zaman sebab geus hese dakwah. Boro-boro ngadakwahan nu gede, boro-boro ngadawahan nu gagah, boro-boro ngadakwahan di keluarga ge asana geus hese jasa. Ngadawahan pemajikan geus hese, ngadawahan anak geus hese, ngadawahan dulur geus hese. Geus hese dakwah bae pokona mah. Tah ieu kuari nu dakwah mimbar lain dakwah tah mah hayang kabeuli sekupi. Lain dakwah ngan deres keneh aya keneh deres keneh aya nu daekeun keneh engke maka ditun geus sararangheut lantaran geus mangpaatna nah geus diamalkeun ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum berarti kembali ka diri sorangan ngabebener diri bae lah geus kuari mangges bemaningan ngabebener diri isuk-isuk ka subuh mandi beres mandi kemudian make baju terus urang ngawudhu beres terus salat duha
salat duha cicing di hareupeun imah bari neulekeun simban nu liwat geus kitu bae geus lumayan sakitu. Ya Allah itu beres nanti. Ilallahi marja'ukum jami'a ka Allah hungkul tempat babalik aranjeun kabeh-kabeh. Na ye sing ade nu dakwah nu henteu tetep babalikna ka Allah, nu bener nu salah tetep babalikna ka Allah. Ieu teh dua, hiji janji, nomor kadua nyingsieun. Sing ade kanu dakwah balikna tetep ka Allah, alhamdulillah pasti engke aya balasanana. Anu di dakwahan teu daek ngadenge tetep balik ka Allah bae. Anu bener nu salah tetap balik naga Allah baik engke payunabbi hukum bima kuntum tamalun. Allah bakal ngabalas naon nu ku anjeun dipigawe. Mudah-mudahan pagawean-pagawean urang nu ku urang dipigawe ayeuna nu salahna dihampura ku Gusti Allah, nu benerna dicatat ku Gusti Allah sehingga urang dibalas bebenerna bae ku Gusti Allah. Wallahu a'lam.